boten simkuring dina acara ngaras ieu aya sinjang 7 lambar anu dilinggihan ku calon panganten. Sinjang kamemet sepuh basana oge rajana dianggona satahun sakali nanging ari kaputra mah teu aya barang pinasihan. Itu hanya asepuh kaputra urang mah teu acan tangtos tiasa kitu kasepuh. Oge sinjang anu 7 teh lambangna sifat maknawi nyaeta sifat anu nyampak dina diri urang. Oma dunia teh ulah ngahimpitan urang tapi dunia anu kudu dihimpitan ku urang maksudna kedah tiasa ngamanfaatkeunana dina jalan anu sae. Salajengna aya lawan koneng lambangna hono maksudna ya Rahman ya Rahim kedah silih pikanyaan silih pika asih sareng dulur oge sareng batur. Salajengna aya palita 7 sumbu tu calon panganten mangga disunut hiji-hiji naon anu kedah caang dina manah urang tiwangkit ayeuna tubuh ka nyawa dipundut kuno anu kagungan. Insyaallah anu bakal nyalametkeun di dunia tubuh ka akhirat. Oke, mangga Neng sedetik hiji. Anu kahiji lambangna iman nyaeta rukun iman aya 6. Anu kadua lambangna Islam rukun Islam aya 5. Anu katilu lambangna ihsan ihsan nyaeta kanyataan tina iman sareng Islam bohong iman sareng Islamna upama ternyata sareng kalakuan sadidinten. Anu kaopat lambangna soleh putra anu soleh anu bakal ngadoakeun ka ibu sareng karama. Anu kalima lambangna ikhlas midamel hiji padamelan disarengan ku kaikhlasan insyaallah bakal ngajantenkeun ibadah. Anu kagenep lambangna sidikiyah eja teh ulah cek batu hungkul tapi kudu dinyatakeun heula ku nyalira ulah gampang kapangaruhan. Anu terakhir nyaeta anu katujuh lambangna mukarobah akrobna manusia sareng kersana Gusti Allah. Lajeng disagedengeun aya palita anu digetos kulilin anu aya sumbuna 7 lajeng aya kendi eta kendi didamelna tina taneuh ieu oge ngemutan urang sadayana urang teh asalna ti mana tur bakal mulih deui ka mana tangtosna oge urang teh asalna ti Allah tur bakal mulih deui ka Allah mulih ka jati mulang ka asal. Upacara adat nyaras parantos rengse ayeuna urang lajengkeun karena upacara adat ngecagkeun aisan calon panganten mangga didepa selaras sukanana lajeng ibu ramana nyayogikeun pangais mangga mungkin miring sareng calon